Aduh pusing, iya nya sirah. Si bodrekan salah, diobatan salah salah. Boga kebon telaku-laku. Aya kebo tak anakan. Engna. Sakieu jana beunghar tapi salah lalaki nu daeknya ka urang. Minta jampe raun atau aing kasih mbahnya. Pusing hirup dia. Kak orang dengan lok cupang yuk. Tadi cupang ku saha? Ih, aing mah lauk. Ih, lok cupang. Naon? Jeung digoreng, jeung daang. Keras aja moal. Atuh iya kali, digoreng. Jeung hiasan. Bagusnya ho, berwarna. Warna naon teh? Siga hidup aing jeung nyana berwarna. Berwarna sih berwarna, biasa beten. Pen berwarna doang, gitu doang. Emang salah. Pen kena. Emang teh putri berwarna jeung saha? Jeung si Ahem. Si Ahem. Hajun dek mal melok cupang. Ayo. Ka mana? Ka mana bae urang nengan? Aing boga duit gue. Goceng daek menang cupang sawah. Hajun lah yang penting melok cupang. Yuk. Kak, non, Melina ke mana? Tadi itu, emang ayah dari itu, ayam beren. Coba tuh, ayo, coba. Aing meniripuh hirup tanya tegablek duit saperek-perek acan yang ngerokok ge mun wah ku duit aing boga ieu lauk cupang hiji-hiji nage dijual ku aing lah laku-laku 1 juta ke 2 juta yang penting mah yut-yut untuk setengah lah hok aing padahal mah aing lauk cupang nah bagus gitu ya aing Bentar itu tadi eta mau naon? mau lauk cupang. Ih cupang jorok sia. Ih kok jorok sih? Aing geus tadi nyebut cupang. Lauk mah, lauk, lain jorok. Oh, aya bae ngaranna eta si lauk cupang sagala. Heeh. Jun nepi ka manakeun? Dijual. Coba ka dieu, tinggal 5 tayang nyeula. Ya. Di dieu yang nyeula. Gimana? Tuh, lauk cupang lagi bagus. Hanya meni bagus. Bagus warna teh jiga mani. Sabaraha ieu? Mawanina baraha? 500 lah, 500.000. 500.000 lauk mahal 500.000. Sabaraha atuh? Ipugu mah jeung tuh laukna lauk mahal kitu. Cupang ieu mah cupang paling bagus we pokona mah. 2 juta lah kajeun. 2 juta mah kurang kene tambahan deui. Ya mah lauk leutik oge. Ih, leutik-leutik ge. Ieu mah aya hargaan mah. Geus 3 juta tah dibayaran ku mak. 3 juta mah kata setengahna mah moal dibikeun ku saya mah pokona mah aya setengah be. 3 juta mah leutik. Lamun saya yang aya setengahan, geus kajin ku mah dibayar. Baraha? Setengah juta. Setengah juta? Nah, eta tina tadi. Bener nya? Heeh. Ya sok ye cekel heula, maneh meangkeun duit heula. Emang teu mawa duitna? Teu mawa, biasana nyempal BH. Oh tuh sok. Ditungguan di dia. Ulah kebal. Gara-gara udah uji bukan lauk cupang. Jadi hayang aing. Aing bagi pelik aing bagus kayak. Sahanya udang lauk cupang. Udah biangna bangsat banget lauk cupang aing jadi hayang be. Lah, jangan. Mana sih si mak? Nyebutin lapar deh. Mengandalkan duit di lauk cupang. Padahal aing sedih banget yuk. Lauk cupang aing kesayangan aing. Kudu dijual gara-gara teu gabe duit. Aing. Mana dia jelema ya? Nah tinggal cupang. Aing. Buat es aing lah. Cupang.
sih? Kalau jasa ini. Nih. Pokoknya mah selamat tinggal lah. Saya pembelinya. Jeung saha? Naon? Mak mau kebal-kebal teuing nyokot duit teh. Nyokot duit heula. Atau mau jauh gitu gimana? Ya jauh lah. Setelah ke bayaran ya. Ya kedeung atuh nya. Tinggal heula kedeung. Besing cacat. Kita kudu ditinggalian mak, ieu mah logna teh log bagus. Heeh, atuh kedeung. Apa ieu nih? Ya. Nah. Seungit. Ngabeham mama mujarab laku sakawal we. Angge laku tadi. Anggeus atuh ka ditu ah. Benernya, jadi sahayanya. Nuhun. Sami-sami. Dasar si buntelan hitut. Tawaran 5 jutaan. Minta dibayar setengah juta. Setengah juta kan 500.000. Sebodo amat tong dipikiran. Jeung kejutan anak aing si Aldi. Tangguhan saya di dia kemana-mana ya. Tangguhan. Aldi. Lauk cupang yuk. Usahanya bagus amat yuk. Lauk cupang ayeuna mau dijual keur naik ke bardutnya. Geus jual bae balik. Lumayan nih. Dik, keren. Lauk cupang gimana sih? Ada lah, Kang Muli. Wah, serius? Iya dong. Bagus sih, yuk, jarang-jarang yuk. Yang beli lah. Angkat duit dong. Nani baru duit sih yuk. Aing mulai nangge 1 juta ya. Mal mungkin 1 juta di Indonesia mah geus jarang bos ieu. Ayeuna di Sunda. Sama. Cupang iya meureun goceng jeung mah yuk. Sama paju cupang sawah meureunan. Waduh bae. Mulai nangge bagus tuh. Geus beli moal. Rusak itulah mahal teuing. Saya bukan duit ya, Bang. 200.000. Tangos lah kajen lah beli. Benernya? Oh. Bagus sih. Mana duitnya tuh? Ngopi aing. Sudah kok. Bisa tulis dulu kan kok yang dibayar. Aing mulai nangis 1 juta. Godong atuh jeung godokan heula. Geus ge, jeung poin dibayar. Gedeng, yuk. Nah, dealnya. Tah. Bener ya? Itu. Nah, awas tuh. Ya, lumayan ya bagus. Jual likweng 5 juta, bego Sali. Bukannya mana yuk? Aing mah mahal beli. 500.000. Geus bisa itu lu bego lu bego aing deh ditinggalkeun di dieu. Sayang mah. Karena lauk cupang kos kieu. Angin teh. Ini mana lo aing? Mau kemana sih? Saya yang nyokot. 500.000. Kumaha tinggi? Kemana ini? 500.000 kan bisa sih. Aing mah duit. Beli koko sedan aing ge duit eta sakitu. 500.000. Di mana nya ieu? Atuh. 500.000 ih. Tuh kemana sih? Ali, di malengit. Ali. Awak doang gede si Aldi. Woi, minje. Seka bukan lauk cupang. Be mikir-mikir. Cupang lah. Bagus amat. Bagus lu cek-cek mahal. Mahal. Bakal beli. Bukan duit. Aing beli tadi 5 juta. 5 juta. Serius? Paling gocap. Bisa ngomong sih yang laukna, terpercaya mah. Bisa ngomong. Dengekeun ya. Coba. Hideung boloon. Pangalunjak ieu lauk. Tuh kan, bisa ngomong, bisa ngelunjak dikasih ya. Nek mah ieu geran. Para duit. Sibukana bara duit. 200. Tambahan atuh. Ya ingin beli 5 juta. Mahal amat. Geus tambahan tuh lah segitu. Bagus ya, 500 ya. Geus ke dia mana 500? Tapi juta yang 200.000 doang. 200.000. Cenah 500 kumaha sih ya? Biar mah ada iya mah. Cuman iya biar 200.000 doang. Geus. Kayak sesang di mah.
Bagi lok na, lok cupang bagi yuk ih. Ih, kok masih sih ya? Cina 200.000. Atau ya kayak hitung bah ya. Iya, 50. iya, 50. balikan. Ya, 50. ya, 50. gijikan. 200. Tapi tanya awas ya. Tungguan di dia. Sisanya di banyak. Awas ya, akunya nggak bohong aing. Oh. 200.000. Kan 50.000. Masa sih? Ah, bodo amat ah. Pokoknya poin tangguhan sih sana, lumayan lah jeung ngopi. Makasih mak. Ih, enggak, ada boleh dari ketemu mayo. Ini mana lagi? Kemana lagi? 200.000 tinggal aku pukul lagi. Atau hukum mana di mana? Ih, Ih, emak tadi beli lauk cupang. lagi kan melihat cupang iman bawa. Panjang dede. Mari tendeng. Enggak lo gandeng Ya ya. buang. Kan gua ya duit di mana ieu? Tadi kan ada toples di Heeh. rumah kosong. Terus eta elok cupangan mak. Ih, lu cupang dinya. Oh, Ih, buang. Terus dijual ke saha? emang usaha? Duh, emak. Emak. Tadi dijual kasih ae, kasih minco. Oh, nah jadi itu 200.000. Bukan, orang terus kan itu gerajeng lebih apa? Pes. Naon? Mau naon eta? Lok cupang. Di mana? Yang di mana? Yang beli di si Ai. Bara duit weh. Gocap. Bagus sok. Nah, gocap. Heeh, dibohongan kuenya. Ih, murah amat. Itu bohongan kumaha sia. Nang gopay nya kun beli di gocap. Dan aing lah. Tuh eh. Di wes beli bang 20.000. Yang buka goceng, goceng ya. Jeun goceng. Mas ya mas itu jasa kawe we. Goceng wes ya. Tuh asli. Pada mau Goceng ya. Ya, tega nya tungis ya. gocengnya. Bita. Gratis be. Ya embuk eh. Tah, ya. Nun ya. Oh. Ya. Ini kopi. Ayan. Menang lauk goceng, menang lauk goceng. Lauk goceng. Menang lauk. Angus lo gandeng, ayo orang tangan. Ih. Tah, ieu lauk nama ya tah. Ih. Kadang mak nanya, menang di mana sih ya? Nang beli di sini wes. Oh, si Aima, lo emak. Ih, emak, pan put ge. Mang aya nu bogaeun. Aing menang meuli di Sibuntelan hitut. Ih, pan put ge menang meuli di si wes. Ih. Sudah mau balik lah, mau balik banyak, mau Ih, balik. mah. Ih. Mau balik mama. Nggak mau, ikannya dapat mah, isu mama, ih, mah. Action. Ih, teteh lah. Action. Bagusnya kak. Berwarna. Warna nonon. Siga hidup aing jeung hidupnya nak berwarna. Lah sakitu. Enggak suka aing lah dibayar 500.000. Oh, geus kajeun, mana ka dieu 500? Tapi cupangna ku aing dibawa balik heula. Aing boga nyekel duitna cuma 200.000 ya ayeuna ya. Kumaha? Deui Oh, teh? geus. Bener ya? Oh. Oke. Mana duit teh? Godong atuh, terek nyabaran sih jadi jelema. Ah. Ya, coba. 200.000, mana 200.000 eta. goceng? Ih, siapa kanyaho? Yeuh, yeuh. Ieu berapa yeuh? 5.000, Ieu, 5.000, 5.000. 5.000, Ini berapa? 5.000, Jadi berapa? 20.000. Oh, ya jadi 20.000. Oh, lah. Gocap. Kacau. Gocap ayo. Lu gocap ayo. Ayo sing gocap. Mana? Payan atuh na. Taet. Tadinya monyet. Tapi gocap heula nya. Payan atuh. Hah? Payan. Mau nyala? Tah. Gocap tau.